cinta ka indung dina sela-sela renghap napas aya doa anu teu boleh mulas anjeun teh cahaya dina poekna jalan nu nyebarkeun asih nu mere kakuatan. Sepanjang jalan, sepanjang zaman, indung atiku sora nu lalauna mapag lengkahku dadanu taya watesna najan salira tos rengkung ku yuswa duh indung jimat parantinya lindung dina lahunan anjeun sagala kasedih palit ka laut duh indung pantos sawarga nu nyata teu aya basa nu bisa ngagantikannya salira sering abdi ngarahetkeun mana nanging anjeun tetep maparin hamapura cimatana janten saksi satia ngadua ka Gusti sangkan anakna bagja hampura abdi duh ibu teu acan tiasa males budi nu sakitu legana lir ibarat samudra tanpa sisi kanya anjeun moal luntur ku pati. Mugi Agusti nantayungan dina saban lengkah sareng renghapna pasihan kasabaran pasihan kamuliaan kanggo malaikat tanpa jangjang nyaeta indung nya abdi kasalira sepanjang hampura ibu apresiasi ngagambarkeun yen indung teh mangrupa cimat atawa tempat panyalindungan anu paling aman. Lamenta hampura datukana kasalahan anak anu sering nganyeri hate indung tapi indung mah tetap jembar ku hampura doa repan sangkan indung sok aya dina lindungan Gusti nu Maha Suci.